Ai si Ijah ampun diseuseun manian sing sarelap loba banget ieu. Lain mah nyeusehan manian malah molor. Udah anak manian eueuh. Eueuh ieu na pisan tuh anak-anak. Anu bantuan-bantuan umbaheun loba, seuseun loba gitu. Aduh, ampun. Ijah, kurang ya, sia teh entong molor wae, gumeng moli molor we. Bantuan seuseun loba, kumbaheun loba, molorang. Sia teh menian molor wae, menian lain mah hudang buru. Eta seuseun loba eta. Ai buru hudang, yo. Hudang. Aduh menian capek mah karak datang Ijah teh. buset menian pabelatak ai sia nek nguruskeun adi sia cenah nek dibebener nek dibeberes eta adi eta menian ampun dengan malahan ngemplay wae buuk menian gumeuli so cantik teh Ih mah di salon mahal mah. aing mah menian ai bro Ijah Kela tundum mah. bro mawa naon ki ka ditu sia ka kebon Tundum mah. Ih. Ma tunduk kena tuh mah bari nage capek nang teu karek datang. Ampun. ya seseueun loba ye Atuh make heula. ampun dengan seseueun sia teh aing geuleuh-geuleuh teuing aing menggeuleuh teh balikna ye aing mah manipis sebeleun boga anak mieuh bener Tadi teh sesuai teh. yo bawa yo seseueun Nih, geus dia. eta Nih. Ma kumaha teh patot teh mah di kos kieu ih. Ini sagala di ulah ku awit mama. Pantot teh. Kumaha geuseuna itu mah sagala aya di halangan ku ieu itu teh ku benteng sagala emak bakal aya bayau buaya ka dieu. Ini sabuna mana di? Aduh. Segala pun sih ini balik nanti Hongkong tanya sih sakit lobana si Dodong si gede goblok bolon eta mah budak mah karena daek nyusun karena naon aing mah meni pusing da kumaha itu biasa di Hongkong teh beneran nyusun teh imah tempatnya kos kieu ini ampun aduh ya ampun mak kalau kieu ya bukan aduh menit para rusing 15 tahun di Hongkong balik nyesel keneh terus kieu mah hoki mah ke Arab nih pusing Nye, urang arek mangkat ke sawah heula nya. heeh cenah mah macolanya kitu turkeun si aing yang kesalaki terus anu teh pas si Ijah Ih. Pas sampai si Ijah. Sabarkeun ah wae. Ijah. Serius euy? anjuk di ka mana Ka sawah. ka sawah Meni rajin geus magelis. rek macul Rajin deh. ya bisa wae Makin montok wae. iya mah iya ngah kita carikan di Santis ya Ijah, milu moal ka sawah yuk. imu masa Ijah teh geus glowing di Hongkong ka sawah ke hideung meureun Bae atuh. ih geus ka itu ka sawah ke carikan di Santis ya Ayo milu moal. mu aduh buru tuh deh ka sawah mah ke neng pajekeun pelakor sia ku Bisanti neng keur nyeuseut tong ngaganggu neng mah geus boga ka Bogo da abi geus kawin pan Bisa lagi lah. Ayo ngobrol. Ih, amana Ih, dia carikan di Santi. ayo we. Ya kemana tuh Ih, neng pajekeun pelakor kemana itu Ucup ngomong ada ke sawah ini kan kalah bobogan yang si Ijah tuh aing ya tuh aing awas ya Yo, orang teh nungguan maneh.
Maneh kabar orang dikawinkeun kok kolot urang. Jeung si Santi. Maneh mana? Cenah janji arek balik. Nah, atau balik-balik. Oh nya aing ngaran-ngaran neng gawe di luar negeri mah tahun-tahun nya aku udah sabar we keur mah neng kabar teh HP neng teh rusak kumaha dek beneran coba ngaran-ngaran di luar negeri mah da bingung. Aat sih dah ngomongnya dek Satya ka neng teh nungguan neng balik dek kawin neng. Alpik malah kawin jeung di itu habis di Sunti di Santi. Aduh, kayak penting jadi orang ulun. Pak, kanyahoan aya na sia bobogohan. Ayo. Aduh, kabur. Aduh, maneh masa galau wae. Ampun teuing. Aing mah Bobogohan si Ijan. Urang masih. Nyai teh atuh da. Asa nangis eueuh eta si Santi teh nya. Matakan da geulisan aing Santi eta teh calon salaki aing direbut ku maneh. Matak ayeuna ku urang direbut deui. Maneh teh kudu sadar atuh Santi geus kolot, urang mah masih ngora keneh geus balik urang. Geus balik ah. Urang mending lebih geulis ti aing mah nya. Nya di hate da. Oh, salela-lela cina ngomong dek Satya ka aing apik mah kawin yang batur di eta teh kawin si Santi. Emang gelisan sasi jeung aing. Teh, minta duit aing jajan. Naon saya teh Dodo, aing teh keur pararusi ka boga aing direbut ku batur, jangan ngan aing jajan Buru jajan teh. Saya teh aing teh nyoker pararusi. Tuman saya aing. Kecelakaan deui sia, penting aya cauan. Cengeng. aduh, silakan naon wae nyi. Yang penting mah urang kebon lah dipir sapopoe. Atuh supaya jadi duit, orang teh butuh bes, boga sambelem. Maha tah. Aduh. Lapar nyi. Lapar, yang lahar. Dari beuteung ya karasa ya. Nyai nyanak katanya, nyanak sangu. Saya nyanaknya nyai nya. Ya. Karena naon geus sayang dahar mah cuek teh ampun teuingan. Si Santi geus eueuh geus pantong tak aing dikuda aing mah salah kira beneran ku aing mah. Cuman ku aing mah sok. Iya, majikan maneh eueuh. Iya. Aku aing sekali digoda maneh tuman tuh da maneh geus direbut ku batur enak maneh direbut ku urang. Pusing tuh da. Dia makin montok wae, makin gelis wae. Nya heuh tuh aa. Apaan ti Hongkong teh babara tahun, neng teh manya tuh goreng wae. Hanjaka urang kawin ti heula, kudu manunggan maneh nya. Salah aa tuh da meni ateul. Teu kaop nempo awewe geulis. Ini tuman tuh da meni cina janji edek Satya neng teh. Tapi gini kan nyatana naon malah salingkuh, kawin yang batur. Terus tapi di Ayo urang kawin yuk. embung geus jadi salaki batur maneh ayeuna mah. Urang mah embung mun ayeuna ku adik diajakan kawin geus selelena deui geus jadi salaki batur. Embung urang mah. Ayo mendingan ge kawin maneh. Naon si culak cileuk? Ke urang di Mana sih ku si Santi? Keun wae aa. Keun wae. Ieu kebon si Santi. Oh kitu. Ieu mah urang nyeun kebon sorangan gitu. Oh nyatu aku mah awe. Ka mana aa? Pindah. Ka mana? Aing meniat ieu paberatak coba eta seuseun saabreg-abreg eta. Ya Allah. Ini ongkos naon ieu koper karek balik teh diberesan. Ini amburadul aing geus lieur. Dan panggil aduh. Ini kos kieu aing si Ijah mantong ka mana ngombah piring apa henteu nya si Ijah. Coba nempo si Ijah heula ye di kumbahan teh bener henteu ya. Ampun, ting nini teh nya ka budak teh meni alapatan ka anak tere aing mah wayah kitu tak gegeroh mana parawe kieu meni ku nemen boga indung teh.
Ini para rusing dah balik ke Indonesia Raya teh. Segala ditita lagi sedikit ini teh geus batang oren tah naon. Ini para rusing pisan dah. Namanya kieu mah kawin jeung orang luar negeri da ieu teh. Segala ditita ditemukan baju naon piring naon. Atuh ija atuh nyumbah piringna nu bersih itu eta geus can bener Mak, geus bersih mak ieu tinggal ieu Namun tuh. teh bersih ku aing Tinggali eta. banjir sia ku aing pake Merekna ge nepi ka barareak tuh kurang Oh, mah. atuh Oh. nya beak mah. Ulah teh piring teh bersih buset tangan. Bersih mak, ampun teuing tuh, tinggal itu. Merekna ge beak urang dadas kabeh tuh digosrokan tuh. Bersih kudu bener-bener anu cedang para Nah, anu mak, bersih ku aing udah mau badae. teuing atuh sebersih. Anak karawan kumba. Kuat capek depan wae. Aya sih. Ya. Si Aa. Keur naon jah? Ah biasa we jamak kieu keur ka ngusapan bujur seeng. Dan ngusapan bujur lalaki mah eueuh urang diusapanna oge. Ai maneh ti mana? Puting-puting kukulintengan eta pemajikan maneh eta nu nini teh mau nyarikan maneh mau ngalabrak di urang. Geus dumuk aing tadi dibabas-babaskan di ditu tuh disusukan mereka letak kukul banget aing. Aing saya puting-puting kali rek naon. Kayak aing di lamokotan ku bujur seng itu ku pamajikan sia. Mas kali itu orang balik ah. Gaganggu wae. Judes teuing sih. Gulis oge ampun teuing. Aman. Tuh jalak-jalak teuing sih. Ya. Naon Ngopi atuh ya. Ngopi heula ieu urang ngopi. Muah. Punten balik ngaji urang teh. Bong Aya saya lain ada ya abang seneng geus milik jelema nu batu geus batu geus milik nini. Ulah judes teuing atuh. Ah ada kesel tuh ada yang mah gara-gara kawin yang batu jeung nini nu peot itu tuh. Ya, teh ngopi. Iya. Ah iya. Muah. Simbang disare encan. Ayo kemana? Ini muah ke sare pamajikan. Ah muah. Ayo. Ih, ka mana sih? Ini sare encan. Ayo. Orangnya kopi. Sabari diberes bisu kopinya. Ayo buka. Orang hudang ai ka mana sih? Heula tempat heula. Ini kurang galak sih ini kurang mah. Kumaha tuh? Ayo jadi kopi. Ya mah aduh. Kalahan kopi jeung ke inu aing hudang kumaha meureun ke inu aing hudang meureun aing ke digebugan deui wae ku sapu ieu. Kopina. Itu atuh. Ya kan. Gila eta panto bisikan nyahoan pamajikan mana ke dia labrak di wae. Mang teh geus teuing set. Kopi. Tarik. Bener tah. Beres bisu. Susunan Kan kopi hidup. susunan. Ah. Enggak saya aduh aya we inum aman nih sagala hay susu teh ngeuneun. Eun aja. Mung geus kari inum wae nu aya sakitu tah. Enak. Enak. Heeh. Sieuan. Geus ada eta we meni sagala hay disusuan. Ieu sampeun gandeng wae sia. meni teu sahur aing keur molor goblok menian eta saha nu gandeng wae nya. Ai sia kena naonan coba. Engke ka nyahoan si Santi eta ya Allah digulet teh wae eta buksi abang teh ancur eta ku si Santi digulai sia. Buru. Ini kira-kira dulu ai acara mampuan aing. Mung eta bae Aduh. Mung urang indung urang geus buru mana gede. Kita si Ucup ampun jangan hai bergera balik sia namun teu aing mana sapu. Ge pamajikan sia datang eta kumaha eta ya Allah eta hai bro. Gera mantok balik malah paduduaan di dieu na tatayan sia naik. Buru kali itu balik. Gera balik. Aing mah gera Balik balik. Santi datang kan ieu. Mung angke ke wae Aing mah eta malah bengunyang buru anggeura balik. Kan mana datang. Tuh kan. Buru banyak aya soal si Santi. Aduh aing mah. Gandeng wae nya. Naon? Ya salah ki urang lawan. Oh. Hah? Eueuna. Tengah barasa teh si di jero. Ih, aing nyarekan si eta si Ijah eta. Mana salah ki urang? Oh, salah ki manehna. Beda teuing ka Ucup teh. We. Cuma nganja ka dia ka si Ija. Ya ampun, Ija. Awah. Adaan sih ya. Mana mah? Awah, coba awah. Ada salah.
Tawa. Bohong. Tawa. Jangan aku siya. Tawa. Sa akin. Lagi. Aku siya te. Aja awa. Masih tawa. Tawa. Ayah kada bohong siya. Ya wajar ada berkali ke orang ada orang lebih geli itu di ngora. Ya ini salah wae ja. Geus peot ibi mah. Oh, gua ngomong au teu paing. Henteu tambah bobohongan hareupeut ibi. Itu kalau ibi mah ngomong ke abi kamari peot tina di pinggir kali. Oh, itu kangen harapan teh kan bohong. Teu ka urang tetep darah mah baheno. Mana mang kata si goblok-goblok. Nah, itu balik. Kita aing mah. Ya, ulah sokanan ngalayanan wae salaki batur. Aduh ya Allah ngerakeun nya henteu eta teh. Ngalayanan wae salaki batur. Diributeun wae enggak poe manien sia mah aya di lembur ribut wae ngalayanan salaki batur. Engke kedeung-kedeung ribut jeung Adisia jeung si Dodo. Selalu ngarabut mah urang mah teh ngarabut salaki batur eta ge itu tuh si Bisanti nu ngarabut calon urang. Urang ka luar negeri perjanjian akan erek kawin jeung urang aya tahun malah urang balik malah kawin jeung batur. Anu salah mah lain urang tapi batur. Mantak urang ayeuna berusaha ngarabut deui mah. Cuman eta Bisanti eta nini oge sagala hayang jeung budak ngora. Dodo ka mana mah can balik wae kieu mah geus Ya. tengah putih ki jam 11 Dodo di leuwih. kamana mah mantongna si Dodo. Eta budak teh kebiasaan geura mah nanti diwarah geura mah. Tah budak teh datang mah tah. Tuman budak teh coba apa warah geura mah budak kos kitu teh. Gebugan eta si Dodo teh tah. Kena kabawakeun yang pergaulan yang Ma buka, assalamualaikum. buka mah tuh budak datang. Ih meni sore kene geus dikunci mah teh meni ampun teh nya. Aja teh ieu geus lain wayah lain jelema. Tas ulin mah ngaranna ge budak aja bisa Oh sia banyak ieu ge mending karak balik. Tuman. Barang jeung si Ija di dinya tah. Eta teh opo di mana Bung mah urang mah di dieu. Dodo. Bung ah. Mana di ditu tuh jeung mamane. Urang mah di dieu saja teh. Mana di Bandung ditu. Bung. Aing ge embung. Embung urang mah pokona embung urang di dieu. Embung sari jeung mana mana bararau embung ah. Dodo di dieu mah kan Embung itu. embung urang embung sari jeung mana. Geus mana tuh jeung mamane tuh jeung Bung abon. Bung ditu ate yang di dieu ah. Sama tenurut kalacek. Bulut kan itu sari gitu. Aing bisa betan jo. Aduh. Meninu Itu mata si Dora tanu bandel sah. Aing. Itu kan itu saya jeung inu maneh. Mana di ditu, mana di ditu, Bung. embung aja ribu embung.